diajak perang agama siap, dia tampil di hareup siap nyawa taruhanana gagah. Atuh boro-boro perang urang dek berangkat ngelewatan hiji daerah penting kira-kira jam 11 jam 12 didinya aya kuburan anu sangar nu kabehan ge osok marangihan bae kan didinya mah. Ketika orang dek berangkat aya tiluan opatan atau limaan ayo nu tampil kulasian ayo aing bener yes aing cekelan aing sia ayo suara sian-sian lain gitu kumaha lain gitu ayo geus pokona mah sia dihareup sia ditilat aing di tengah ayo tuh orang bunga bae teh aya jelema gagah teh gitu kan bunga ngirahin Haji kula waduh ieu anu ngamusuhan di mana di anu aduh ngamusuhan da kabunuh ka kula coba kula salabat kitu alah geus ulah sian-sian aya jang diantar ka gede perasaan hate geus udah sok jadi pikiran aya aing anak buah aing mah badag di ditu tenang bae sih padahal mah eueuh bogoh teh boga anak boga tapi ku ngomong bae kan geus lah masyaallah kan Haji aduh ieu kula aya naon ieu kula enggak butuh teh anu aduh kula lamun tuan di mana di anu kula deg-deg tenang aya aing bejakeun ngaran aing boh boro-boro di dinya ngaran aing mah di soler geus terkenal monyet ngarawan ka aing Masya Allah Haji Pendi kula diancam kusa kurang anu ye didinya masih karus sakau kadua bacok sih aja kudu ngomong iya itu sih aing masih kan ini lo sia ka ditu embung aing membung ilu-ilu geus mendingan dipaehan sakalian eta ya Allah minta tulung anu kos kitu Masya Allah Haji itu di kuburan eta tah kunaon sangar jasa kamari gawe kunti anak segala genderuwo coba henteu pugu aing ge kakarak cager aing didinya ngelempre bo panas pom pararanas aing ge angan teu paeh doang ulah saya ulah ka dinya oh budak teu merean teh kos kitu teu merean teu ngeudaheun baru kita ai jelema gagah bari hayo geus cenah mah aja lain kabar lain di jatuh ka dinya mah rumah sana pokoknya dia jurig teh wau kabeh aing di dinya mah kan bener ye wau kabeh jurig mana teu wau ka aing aing raja jurig kan ngeunaheun pokos urang di Gantarawang teh kan lain lalagaan sangar teh suangarna deui eta bahkan geus terkenal di urang geus kajaon wow jurig Gantarawang mah sanu teh jahok ka jurig Gantarawang gagahna jeung poharana emang bebeneran didinya mah raja jurig di Gantarawang mah emang bebeneran hanya orang-orang tertentu kan wauh ka raja jurig didinya eta ge kan nang tapak loba jelema lewat ka dinya leungit loba jelema lewat ka dinya ngacacak loba jelema nu nyieun bangunan-bangunan dinya dirusak atau emang didinya mah sangar di Gantarawang nah loba anu nek liwat ka dinya kan minta anter coba minta anter ka Haji Pendi ngaji anter ka dinya atuh meureunna leungit jeung aing atuh mah kan urang leutik hate goblok jas bae dipake orang kan untuk bisa babacaan tapi coba ke ahlina urang liwat ka dinya nunggu sangar teh anter kayak jam sabaraha ya oh jurig anu berarti ayo geus siap kan hey guys, nyahuan ya nama jam sakean jurig anu di Gantarawang teh kan kos kitu. Da lalagaan mantap ka jideeng gagah teh lantaran naklukkeun jurig-jurig bae di dinya. Teh eta keur carita Gantarawang, pan di urang ge loba nu leungit dibawa ka Gantarawang. Eta teh kan kudu nyambat ka ahlina, sebab nyana nu nyahueun tah jurig anu jurig poe anu jurig jam sakean jurig anu. Iya tu juri ge sarua oko satpam jam-jamna Masya Allah eta kan urang keur carita perjurigan di Indonesia memang kos kitu di ka Gunung Karang urang sarua tah
nyaho sahat anu ngageugeug Gunung Karang Gantarawang saha anu ngageugeug Gantarawang ketika urang endek ka Allah poe ieu poe naon Minggu malaikat saha anu ku Allah diwakilan poe Minggu ketika engke maghrib pergantian anak malam Senin malaikat saha eta engke ganti kapan dia tahu kobuna tuh engke penting malam Senin saha malaikatna engke malam poe Senin saha malaikatna engke poe malam Salasa saha malaikatna da eta teh urang kudu wau geus lamun urang endek melet mentah heula tah urang ka malaikat eta wirid tinggal wirid urang teu wau jeung malaikat eta atuh ngahantem urang sia teu pamit sia kain no wirid urang ieu qala Yusuf li abihi ya batin ra'aytu hadasan nah urang hadiahan malaikat anu aya naon ieu kula bogo ka Sarwiti urang mana Cikupa sampekeun ya gampang geus Sarwiti mah nu penting bae sogokanana we kayak cerita dunia seperti eta dunia gaib aya dunia malaikat aya dunia juri atau Gunung Kawi ge sarua lamun di Banten para aulia para perwalian nah eta teh kaluar ti urusan pergaiban nah aya jalur-jalurna nah kudu gagah jadi lamun gagah kan ngeunaheun urang berhadapan jeung mantak iya bunda ya cekluk kamu lagi hiji teangan pibaturan anjeun lamun anjeun gaul ka Allah anu bisa nahan uji sabar anu pohara ketika diliak dicaci dimaki can waktuna mah tetep nyana leuwih bagus sabar daripada ngalawan teangan batur kos hiji kedua ketika genderang perang ditabuh nyana siap tampil di hareup sebagai berlaga panglima siap nyawa taruhadana jeung menghadapi naon bae nyana mah siap di hareup sebab boga karakter kepemimpinan anu stabil jeung sesuai eta nomor katiluna jilma anu boga wawasan ilmu dunia nu bisa diajak jadi babaturan perjuangan agama eta baturan nuhun abah sok sakitu bae salian teh eta ulah kajenting pejabat tetapi teu boga karakter kos itu ulah kajenting jawara teu boga karakter kos itu ulah kajenting kiai teu boga karakter kos itu ulah kitu bae tilu perkara eta salamet masyaallah hasibtum an tusraku wa lamma ya'lamillah idrop anjeun boga sangka ka Gusti Allah sakadar nitahan perang sanggeus perang teh urang bakal diantepkeun ku Gusti Allah boga sangka kitu ka Gusti Allah teh teu hade jeung teu bagus padahal Gusti Allah anu nyiptakeun urang di eueuh ka aya nang Allah ti aya di urusan ku Gusti Allah eueuhna deui ge bakal di urusan ku Gusti Allah teu kaluar tina urusan-urusan Gusti Allah lantaran innallaha yukhfi Allah nyamarkeun kana kudrat iradat Allah bi asbabi melalui sabab urang teh bakal disalametkeun tetapi ku Gusti Allah dibere sabab heula urang bakal dicilakakeun ku Gusti Allah bakal dibere sabab heula jang halayak rame dina syariat mandeuleuh kana sababna tetapi ahli Allah mah anu rasikhuna fil ilmi jelema anu cerdi ilmuna dibere ilmu hakikat neuleuh kana hakikatna langsung mentak teu kaharti ku urang para aulia Allah kajeun hanya segerintil dua gerintil tetapi tetep bae urang deuleuh sabab aya jelema deuk disalamatkeun ku Gusti Allah dibere ilmu heula sababna boga ilmu ku Gusti Allah deuk disalamatkeun tapi aya jelema dibere ilmu ku Allah deuk dicilakakeun horengana bangga ku ilmuna horeng ujub ku ilmuna ketika bangga jeung ujub ku ilmuna horeng ilmu teh
jadi kecelakaan jamnya. Allah nyeun sebab heula. Masya Allah karim. Allah nyeun surga, Allah nyeun neraka, penghunina adalah manusia. Nu mantap dijelaskan dina Al-Qur'an wa quduhan nas wal hijarah. Orenganan jang panghurung neraka manusia jeung batu. Nah, iya kan? Tak iya kan jelema ya jelema jadi panghurung neraka, batu jadi panghurung neraka. Tah, Allah teh nyieun surga, Allah nyieun neraka. Kuari deuk disalamatkeun ku Gusti Allah tina neraka. Allah nyieun sebab heula. Daek ngaji urang teh. Eta kan sebab. Meureun nu mantak daek ngaji ge nangagerakeun saha eta? Disebaban ku ngaji, aju ngajina ge wauhna jeung tukang wudu. Jeung kiaina mah teu wau. Oh masalah sih. Eta jadi jeung sebab Gusti Allah jeung sebab. Oh, begitu maut, Masya Allah karim. Timbang amal, ternyata orenganan amal ngajina loba jasa. Nya nama ngaji teh geus lain hayang pinter, lain hayang bisa, pokona mah hadir bae geus asal datang ngawudu kereut. Ikhlas jasanya nama ngaji teh. Ikhlas jasa. Geus teu naon-naon geus. Ternyata berat ke di akhirat timbanganana. Ya Allah ya Rabbi. Aya nu ku sebab ngaji jadi ka neraka. Ya Allah lantaran lain ngaji horenganan deuk neuleuan musugan aya jahe. Ya Allah ya Rabbi. Teu benang aya jahe. Dibonceng bae ku jana. Eta kan neraka. Allah nyeun sebab. Disebaban heula ku Gusti Allah teh nyana teh dagang, aju kemudian tina dagang teh sugih, kang geus teh sugih teh orenganan daek sedekah berarti sugih ngajadikeun sebab kana salamet. Aya deui tadi nama keur susah mah nyana daek jasa ibadah, barang dagang aju kuari maju dagangna, beuh boga mobil dan lain sebagainya. Nu tadina daek sedekah keur susah mah ala kadarna, daek bermasyarakat tadi kuari barang sugih ditanya ge teu daekeun, ulina ge beuh puncak Bali dan lain sebagainya. Paeh nyana orenganan sugih jadi sebab kana cilaka. Allah yang sebab heula. Baheula kiai teh hebat jasa ngajina masyaallah ku santrina jeung ku masyarakatna. Nyarahuan rukun wudu jeung tauhid teh ti manehanana coba-coba nyana asup ka Golkar. Jadilah kiai Golkar, kuari geus teu kaburu ngaji jeung santri, teu kaburu ngaji jeung masyarakat. Dina kaburuna ge geus eueuh nu daekeun ngadarengekeun lantaran kaambeuna. Jeung lain deui meureunanan timbul tina dadana nu baheula mah bersih bening nur ilahi, kuari mah nur Golkar. Akibatna kumaha? Nyana teterusan ka belah dituna. Da paeh cilakanya. Can tobat. Iya tuh kadeleuan urang sabab-sababna. Kadeleuan. Masya Allah karim. Mentek sing hade ge ilmu tinggal ilmu. Allah nyeun sebab heula. Yukhfi bi asbabi. Tah. Ulah naon kitu ngaran ragu ketika urang diperintah ku Gusti Allah salat. Aya hikmah keselamatan di jerona asal sing hade ngalaksanakeun salatna sesuai jeung aturan anu marentah. Puasa aya hikmah keselamatan, setiap perintah di jerona aya hikmah keselamatan. Nah kuari perang itu sarua bae kita perang ku Gusti Allah aya hikmah keselamatan. Mun geus dicontoh-contohkeun ku Kangjeng Nabi jelema nu terbunuh perang kadeleuna kurang acak-acakan awakna, puluhan urut panah, puluhan urut pedang. Cak Kangjeng Nabi teu karasaeun ieu sebenarnya mah lantaran nyawana geus aya di sorga. Dikitu-kitu sagesta kitu deui ahli-ahli sorga teh sengit di mahsyarna tah nu perang teh dan tara naon ieu urut jihad fisabilillah kabeh kabita teu hayang amat baralik deui ka dunya hayang perang ngeureuh eta tah masyaallah ku sengit-sengit teh jihad fisabilillah nyana ge hayang balik deui perang terbunuh hayang balik deui hirup deui perang terbunuh deui hayang kudu kurang kuneunah-neunah geus dikitu-kitu ge can hayang perang bae. Teu daekeun we teh perang teh. Heran urang. Sebab naon? Sebab pemimpin perang di urang teh. Urang diulah-ulah perang teh.
jeung emang encan waktu udah kuari bae keur carita encan aya anu memberikan semangat juang perang melawan musuh Allah padahal musuh teh geus loba jasa kan di Indonesia ambalayah kuari akibat karakter bangsa Indonesia ditonjolkeun bangsana dengan demokrasi dan pluralisme kuari urang kudu sauyunan jeung agama sejen aya kudu saling silaturahmi masalah cuman akibatnya gereja timbul di mana-mana encan wayah nyen gereja di jieun kelenteng di mana-mana tah ieu tanggung jawab bupati di daerah eta jeung MUI engke MUI na tanda tangan di dinya jeung bupatina paehnya na gerejana aya kurang tadi omong iyalah hasil bupati anu iyalah hasil MUI anu nyanana geus jero kubur ke dibeulun ieu kumaha coba ayo masyaallah karim ieu teh nu geuning ge kos sekarang itu tah urang kana bakal paeh haju kumaha lamun ngocor bae terus dipake ibadah ku batu nu kudu Allah-Allahan haleluya haleluya nah ngocor kan ka jero bangun urang tanda tangan MUI eta bupati eta asa bodoh jadi cenah kula mah teh mah anu kan heueuh aya teh mah teu bae sok marah sia ka aing mah kan heueuh tuh masyaallah karim